Assalamualaikum guys. Aduh guys, ieu teh geus janjian jeung si Saung. Kok cenah arek nyieun konten ieu meni wing geus neneangan ka mana-mana ka imahna Allah. Ka tempat pangulinanana Allah. Majar cenah ge ka sawah ya aing geus di sawah mainna Allah. Meni musingkeun emang lagi si eta mah ai teu jiga bagian gajrihan mena sok ujug-ujug can ditelepon geus datang ka asal tanggal 22 ge geus langsung we kurunyung ka imah ku aing teu ditelepon oge aing aya mantok di imah oge meni kuat di teteangan aing majar teh di mana gajrihan cenah giliran gajrihan sok hayang ieu wah yang buru-buru wae giliran aina sutring aing bingung aing neneangan ka mana deui aing tanyakeun tadi ka pamajikanana cenah majarkeun teh keur di Nungora meureun cenah kitu bari semu buat baeut teh pamajikanna teh ka aing maruk aing meureun Nungorana aing meni uyuhan payu kitu doang hayang boga Nungora sagala aing jadi make hepe ieu syuting jadi make hepe aing wah tuh si Saung kamerana di si Saung goblok emang dari si Saung mah teu hidreng pan aing geus menunggu aing geus mengcocok ye raungit mengcocok aing paur aya eta aing paur buaya aing paur aya buaya darat teh geuning ke aing di eta dibuayain ke aing aduh si Saung ku aing mun amprok ku aing mun datang Saung ku aing deuleukeun da ku aing abong teu pitas tah eta keleperna aing kesel dah kesel pisan aing kasih Saung deuleukeun ku aing sia aing bangga gelo dasar Ujung sih lah nungguan dia aing geus aya meureun aing 512,6 tahun aing di dieu buset lamun teu make koma kumaha teh ceuk aing mah kan biasa lagi di komaan wae beda sorangan ya sia mun titik mah meureun enggasan heuh nya nah mun geus titik mah enggasan sia mah teh aing jadi kumaha ceuk kumaha ayeuna aing geus membawa baju aing dua membawa baju ge tah ieu diantarkeun ya ku budak saha iya sok lungkeuneng tuh aing geus persediaan aing darek syuting niat berarti nya aing tapi tiung ngawah hiji aing nya balikeun tiung aja yo bener bisa emang dibalikeun lamun sirah euceun dibalikeun adieu tah balikeunana jauh sia memang naoge aing ini mengrusuh ka dieu aing sugan teh aing sia geus di sawah ari aing ka dieu sia mang eueuh aing sugan teh urang mah ya cetrek bunuh diri we ka dieu sia aing hayang kene menghirup atuh cuma aing pan arek mengkawin lagi usah jeung saha ceuk ya aing kemarin geus mes-mesan non mes nah hepe mesesan mesesan nah hepe bang hepe siapa ini bang aing yo geus mawa dua aing coba ge eta teh selendang biru teh lain ceuk selendang biru mata siap picak berenang selendang biru dihidang sama lukis selendang berem aing siga tutup TV teh apa sih tutup TV taplak sia masalah terus saeutik deui lain tutup TV naon teh eta kulkas iya lain saeutik deui kursi lain tutup banget lain jire nu sok eta teh aduh aing beas goblok bikin gelo wae aing ieu hayang syuting naga aing geus betre aku betre sama kamu aku sebel sama kamu itu teh juga lagu teh gini aing aduh boga denungan teh teu euceug geus aing sing kabawa we aing nya pasti kabawa sakedeung deui guys ya aduh aing sia kamari keur manggung di ditu geuninganan cek aing aya buah murag dari dipulung ya dipulung ku sia dina kocok lain sia ngabegan ka aing cek buah murag dina kocok aduh pan sia mah aing teu burung we dipulung heuh nya erakeun aing kudu kieu kudu mengkorowek-korowek iya mengkorowek-korowek hidang lamun mau mengkorowek-korowek taeun aing jadi kumaha na ya moal aing geus betre aing sok pundungan ceuk tong pundungan tuh ceuk Bunga
aing aku marah. Buset, iya kan sing kuru. Itu yang diharapkan sih mah. Ih, aing. Hidang ah. Coba tong dahar 2 tahun. Ya aing pan geus diet ieu teh. Anu tengah dasar teh lain. Wah, aing geus tengah dahar sanggup aing menang 2 minggu. Ih, kade boga penyakit gula di. Goblok sih mah. Juga saya syuting mah sorangan ah. Sorangan we urang, Cek. Sorangan juga itu sih kira-kira rame masih ya sorangan. Juga nya rame sok urang lawan ditembokan beungeut atuh, Cek. wah, bongosnya ditembokkan abong teruksak kamera aing. Goblok Aing. Aduh, aing. Cek. Naon? Ya. Ngusep ngeunaan sih, Cek. Ngusep. Akhirnya si Ayi empang. Tolol siapa emang nake Rukia empang. Naon sih? Teu hidang atuh sia teu neuleuh atuh itu meni mengaplak itu. Nah. Eta naon sih? Nu kieu teh ngaranna teh taman bunga. Aing. Cuma teu hidang kieu empang cenah ge. Sia mah membuat aku mengbete terus ah. Aing. Hirup teh. Tidak mengsudi ah. Jadi mangsudi wae ya. Henteu ah. Ih, aing mah. Aing mengkesel kasih aing tadi menunggu-nunggu di sini sianya mengeuweuh-euweuh terus ah. Ih, karek diajar sakali ikut geus ngambek si Ucu. Embung teu hayang ah. Pokona mah ke dipotong. Naon potong buk? Oh ya piraku sia ku aing dipotong deui kanjut sia marawahan. Bikin tempat wae kita mah. Wah, kebetulan. Aing. Geus ah. Aing hoream geus jangan mengsyuting aku ah. Jangan mengkamera. Tutupan beungeut atuh tutupan. Ih, enggak mau. Enggak mau. Aing. Ya. Beungeutna anjir, lucu. Lucu eta hepe kumaha hirup kene. Tuh, hirup kene. Tuh. Dibalik Entong. Ih, sama ah. Tuh aing dasar kebegung naker aing ampun teuing. Samangkat asya. Geus nyanggeus teu urang. Merenung di dieu. Merenung wae. Aing dek napakuran. Ih, kade ulah ancul meuh eta jero teh kabar anu maot di dinya, Cok. Hah? Anu maot kabar di dieu tah. Bener, asli. Hah? Heeh. Saha jelema lain? Anak bangkong. Goblok sia mah aing tadi nanggus rek mangkat. Lek luncat. Aing rek manek ieu rek ngalak-kalapa. Mana kalapana? Iya. Aya teh buahna. Ye, eueuhan. Tingali kalapa segede petot ieu. Ye, eueuhan gini ya. Yo, lamun aya tangkal kalapa segede kieu, urang mah yakin coba bakal rame. Hah? Bakal rame? Mun aya tangkal kalapa sagede kieu. Heeh, aya kalapaan bakal rame, urang mah yakin. Oh, terus kudu kumaha aing? Nya teu kudu capek-capek naik ka luhur jalan sih. Tapi heuh nya tapi eueuh buahan. Tah eueuh buahan mah teuing tah. Encan buahan encan beger. Emang ari kalapa buahan? Nya heuh buahan sia. Ari buah mah nya buah tuh meureun, lain kalapa. Ye heuh nya. Kalapa mah kalapaan. Ya heuh. Tidak kasih mah. Malah musik-musik aing. Aing ah, rek mangkat ah. Aing mengbetre aing. Wah, aing mau jadi syuting na ge. Aing. Geus atuh lah harang ieu we, tadi lah.